Tah tusuk geus aya nama ngadaguan ke anu ngirim daging sugan anu ngirim sambil ngadaguan ece rek metikan kangkung. Itu tinggal ya bisa anu ya kalewat tinggal opatan deui. tinggal si Ece itu si Uwa Si Uwa terusan Mang Asep. nah hiji Kemudian bener berarti nya biasanya bisa anu aya kalewat aya opat. iya tuh opat tuh Bulan kasih celah nya. masih bonge Terus geus surudetnya anjing. enggak nih aing mah tapi bae lah Oh baik. ya betul Da amanat ieu mah nya. amanat Terus ngerti si Ece urang kasih Uwa. Cek. Iya, Cek. Cek. Hei. Yo. Ti Cek Haji keur Ece. Daging teh Haji Kang Ece. Heuy naon teh kada renge ngomong naon cenah. Kieu aya kasih Ece teh, Cek. Hei, iya ti Cek Haji. Heuy Ti Cek Haji ya daging. Daging teh Haji yang Ece. Keur Ece ya. lanan lauk ti saha ieu Lain bener bisi salah Boy. sasaran. Lain lauk daging aya nu kurban daging. Ieu jatah Ece. Yo ece mah lauk mah teh kamari ge seubeuh geus bosen pikeun ka tetangga sabelah anu butuheun ari lauk mah ece mah keur ngadaguan daging tuh geus Nya ieu dagingna. teu butuh lauk Lain semung daging semung. liurna ngomong jeung nu karari aing teh Kieu aing ge kasih Ece malah. teu butuh lauk ece mah jeung mah pikeun ka tetangga sabelah anu membutuhkan ece mah keur ngadaguan daging tusukna geus nyeunan. Tah kieu bae urang mah mata Korea ngabagikeun ka daerah dia teh euy. Sok mah jeung kieu, rudet. Ya gitu bos, sok anehnya. Urang mah kitu kabagian teh ka darah dia we, kitu ka blok aya si Ece di si Ece deui. Aing mah. Geus sakieu teh ece mah atunya. Bikeun we kasih Uwa, bejakeun ti si Ece, yeuh kitu Uwa ti si Ece lauk. Lauk jaer bejakeun ana si eta mah sesepeun pisan kana lauk jaer teh. Jung bejakeun kasih Uwa. Ece iya bener, iya moal daging. Heuy, Iya daging moal bener. keun bae jeung we bikeun kasih Uwa, Ece mah geus teu pati resep kana lauk teh geus ngarasa bosen. Uwa, ieu lauk ti si Ece jeung we bikeun we. Bejakeun ti Ece kitunya. Kumaha boy? Bawa da mungun mungun bawa bawa. Urang geus bejaan nu nya. Ieu teh. Siapa? Jeung we kawakeun nya. Tuh. Nya nya. Ece bukan ngadaguan daging. Heeh. Tusuk nama. Sugana aya nu mere. Ayam milik ya masih Ece horeamun daging nah tumben horeamun dagingnya wanginya iya mah sapi dibelem we maknya dua nana dibelem iya jang ke peuting jang barudak tah iya jang wah hiji ieu alah sengit kieu belum heula bener Ece iya embung daging Heuy, Ece bener embung daging geus anu ngabagikeun ka Uwa. Ya alhamdulillah tuh dua gaganting cenah ieu mah si Ece beuteun cek barudak teh cenah wa cenah si Ece teh beukeun kopi cenah jang Uwa tah ieu jatah Uwa ieu mah Lain hari ka Ece ning teu kabere. cenah tadi kadari ieu barudak teh Kira ada perasaan Ece teh kamar teh laporan ceng teh ka RT TKD RT bisa teh ka data ceng teh Ece nah RT teh balik atuh Ece teh kabere. tadi barudak anu duaan kadari ieu nuker ngakutan karung eta teh nyakutan daging bikinan daging Heuy, akhirnya nu tadi barudak duaan eta teh bikinan daging kadari ieu teh jangan jatah Ece teh kulantaran Ece hoream dibikeun ka abi ku barudak teh tukeun bae ngomong ka RT nah katu ari Ece teh kabagean da aya dina data anak sing bale gitu. Saha tadi ngabagikeun anak nu ngabagikeun anak teh saha? Ngus Ece bisa kaliwat kitu aneh. ngus dibagikeun eta ku nu barudak di duaan Aduh kacau ieu mah kudunya diudag ieu mah. Nah hari teh kabagean. Ece teh tunggus ieu geus wanginya geus nyeun tusuk sate tapi ngadaguan daging can aya wae. iya tah daging mah iya daging sapi itu Milik wa mah jabane menang 2 euy. mau orang dua gua mah tuh belum heula Heula uwa ira harek ka Pak RT pambejakeun si Ece kitu Ece mah rai ngomongna. belum heula gua mah ke Pak RT Kieu ka Pak RT teh dengekeun sing nyamuk ari bang ngomong ke Ece. Pak RT punten ari si Ece teh acan kabagean kitu jeung terus harunya Pak RT geus nyeun tusuk sate. iya jatah Ece teh ici yo hayang mah iya bawa Heuy, iya hayang bawa ai uwa kumaha? kapan ieu boga Mung awa eta mah jatah uwa pamali jatah uwa dibikeun ka Ece da mere Ece geng bakal aja tah dua ewang jeung uwa sarua aringan dari uwa dua mah
Ece ge berarti 2. Moal eta mah milik uwa jeung we. Bawa belum? Yuh, lain 2 gaganting sewang. Ieu teh jatah Ece, ieu jatah Abi. Oh, da Ece ge kamari teh nempo badag sewa. Badag atuh sabaraha kintalun. Pasti kabagian 2 ewang wa. Da badag pisan sapina Ece melong kamari keur ditungtuna. Ampun, aing kudu kumaha ieu. Ieu jatah Ece. Ieu jatah Ece.